Aduh, kemarana ya jelema rare amat ku kopi-kopi acan. Ngarokun teu ngopi mepan aduh. Sari kumaha teanya. Aduh, kalau urah aing nyampurkeun sugan aya kopi. Teu ngeunah aing ngarokok kopian kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ayo naon ya? Iya tadi lah gor ngarokok di ditu sorangan bae kopian di dieu masugan bae aya kopian. Tuh aya teh saeutik deui tah. Bedak aing Mangkare emang. Sep. Jahe euy. Cerah deui geus ngopi mah. Tuh karuh kopi gratis ya. Ih sok gitulah. Jadi isin teh ya. Aju kumaha eta budak mon? Ih, pugus arareuweuh. Tadi mantap urang ka dieu ge kararasel jasa. Arareuweuh budak kemarana boa. Geus tereh waktu ngaji ya mon ya. Tangkeunan budak mon, geus tereh waktu ngaji ya pan. Gara-gara tangkeun kah? Ieu urang da ka Mang Akang heula ya nu ngobrol ya masalah kobong ieu. Rareh ieu mah. Oh, atuh ai kitu mah. Tapi lamun hese budakna kumaha? Gusur bae. Gusur. Gusurnya tanggung jawab lurah. Jawab. Oh, siap Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duh, aya waktu kene ya. Ngobrol heula jeung Akang saeutik mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa nama wawe eta suara saha eta nya? Siga nama lurah eta aya naon nya perlu lurah ka dieu ya. Hai, Pak Lurah. Asup ka asup. Ya, dia. Mangga ya. Ayo dia. Punten. Kang tos ngawal waktosna ieu. Nya teu naon. Aya naon kitu Mang Lurah ya. Tumben-tumbenan ieu ka kobong aya naon ya. Kieu Kang. Pan ieu teh kobong rehe meureunanya. Kumaha carana mun hayang rame ieu? Asana karieu amat ieu budak. Dasar masa eutik kan ngaredul. Oh di cara Lurah ieu mah iwal ti sabar doang urang. Ajak bae budak lalaunan sing sabar mungkin ge aya jalanna. Mudah-mudahan aya urang sabar mah jeung lalaunan dibere jalan ku Gusti Allah ieu pondok bisa rame deui. Amin. Nya tuh hari kitu mah Kang abdi bade pamit heula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Astagfirullahaladzim. Karena raun sia. Ngaraji. Gerang ngaji. Si ieu sibuk beureum ya. Ngaji biangna ya. Ngaji. Aing mah capek udar-idar kadi itu. Di dari ieu nyarieun naon bu ieu teu pararuguh. Mending di karobong cak aing mah.
Karena iya budak anca peja sama kadi itu. Gua mah separuh di malolor ya. Ya Allah lah. Bau-bau cari nama di dia ya budak yang. Astagfirullahaladzim. Woi, budang sia, ares bae. Di bom Israel sia mau nyaraho sia. Wah, bener ya mah. Woi, ngeunah beuteng sia ares we kieu, akang marah satu woi. Woi, udang ngaji. Ngaji. Aduh, ngedang yuk. Aduh. Udang. Woi. Yo, sia daang molor gawena. Aduh. Udang. Gara marandi. Oi, salat asar ge encan dia. Ayo. Ayo SD. Udang. Ngaji. Mang, di tangguhan koengnya. Eueuh bae digusur koeng. Can udang kene bae kedeung ka dieu deui koeng diduruk sueng sianya. Jadah teh budak. Sasia eta nu tadi ngudang gentah. Molor. Nya. Jam berapa? Setengah 4. Mandi. Ajurang mandi yuk. Ngaraji yuk. Cicing senya aing dek mandi heula dek ngaji. Deges darencan aing can dahar. Sendal aing ka mana ya? Aidi yang main manuk bae. Nah, ieu. Manis ayo. Heula. Ayo anjing. Udah mengaji sia tongrong. Teuing. Nah, sia ih. Katanya jalannya. Heula. Ngandang heula geus buret. Aduh. Dan mandi ke ge. Biasa ya kurung cokotna. Tah, anggeus. Geus dinya nya. Mamang dek mandi heula. Si Lungwan mandi mah sih enak bener. Nah, coba geruk. Tadi mungkin urusan manuknya. Coba. Gerokin ya. Sebe. Wan. Mandi mal dia. Aduh. Karunya manuk aing bing pae. Manuk meuli deui manuk. Atuh panokna mama. Sudah mandina marara sia. Atuh. Naon sia? Mandina gerak geus tongkong meureun kanan. Dan otos dialah ngaji tilok ke kanan mah aing Ngaji deui. Ye. siang naon sia. Awakna sia gede teuing. Sia mah. Manusia kedeung. Dah surung manis ya. Tiris. Tadi Tiris aing mah. Bok. mandi heula. Kayak mau kali dia. Iya yang kira mandi. Mandi nere ke bola kenyil rok yuk. Itu Kena cangkin teh. Udah tadi saya sih. imron. Si eta tukang ganggu ke molor. Oh, aing mah heran gimana? Tuh amat. Ih eta budak nitah mah gegeraan mandi. Geus jam 4 ge ye. Woi, gara mandena. Astagfirullahaladzim, ieu budak can datang keneh bae.
Apa mandi kene ya budak? Jadah. Dah kendulan koeng. Pusing amat aja budak tadi ngaji mandi karbel amat. Apa ngarinti peulan nih sugan budak? Aing biar lu cerekan ku akangnya aduh bae. Astagfirullahaladzim, woi. Tadi dia mandinya karbel amat. Gran. Cocok bae sia. Gei, ngaji rehet tuh. Akang geus marah dia. Maaf. Gran. Jawarana merenjaraman aing. Hei. Dah, geraan mandina. Ai, tongtrong gesti tadi. Baik ya bawel. Aya, cek kanan mah. Geraan. Iya nu cek kanan Ai. Gerak. Jagis mandingan. Wah, aing sia kadang mah dilalap-lalapkeun nya. Oh enggak, solah kabel-kabel aing nangguan di kobong. Oh, bae dibejakeun ku aing sia ka palurah. Bodoh. Los. Bisiun. Tak ganti nama. Waduh ngadu kalurah. Ngadu nak kalurah. Kamu ciri kamu jadi manis-manis. Jadi terus mendenge berka ora ono untunge awe ba ora mikir nyemen kau